Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali deh di channel Pajar Gasolin. Alhamdulillah meureun tos waktosna ieu abi tos ngarencanakeun tos dalami teh meureun sareng Abah teh. Alhamdulillah ya diparengkeun tos waktosna banyak. Amin. Nah, di meureunan sateuacanna meureun kada hilap like, comment, share sareng subscribe channel abinya Pajar Gasolin. Mudah-mudahan ieu nuju bade ngobrol ya sareng Abah, berbagi pengalaman cenah Abah ya. Mudah-mudahan sarehat sadayana nu nontonnya. Kumaha Bah? Sehat Bah? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Bah. Amin. Oke Bah, urang ngobrol Bah. Siap. Abah teh orang dimulai ti ayeuna nya kieu. Abah teh asli teh ti Bandung. Asli lahir Bandung. Bandung. Nah, pun bapak Garut Sumedang lah. Oh, Garut Sumedang. Garutnya paling mana? Nah, Papanayannya. Oh, Gunung Papanayan. mantap. Garutnya di mana Bah? Garutnya di Papanayannya. Garut Papandayan. Sumedangna? Sumedangna Daya Luhur. Daya Luhur berarti ti aki. Jadi ramana bapak. Upami ibuna Garut. Oh, Dari abah mah lahir di Bandung. mantap. Abah euy. Ya, jadi kalau urusan bapak Hmm. ditugaskan di Bandung dina pagar bitis lah baheula. Oh, pagar bitis teh bangsa kumaha Bah teh? Istilah mah urang mun baheula mah TRI nya. Jadi tentara. Jarno bener. Mantap. Ngopi lah Bah. Siap. Alhamdulillah ya tiasa silaturahmi sareng Abah. Abah Sora ya teh ya. Abah teh aktif cenah saurang di seni budaya. Alhamdulillah. Nah, terus naon di Bang? Ya, sejenis dina paguyuban, dina urang napak tilas nu curug galur. Luluhur karuhun tinu bapa lah intina mah. Nya. Oleh kusade ngamumole nya. Nya. Dari masalah pangarti mah eta mah kembali ka urang. Ah, benar. Tinggal diolahkeun nya. Nyuk curug di mana nu henteu sok sangajan. Aya teu oge pan ari ke nyuk curug mah emang Bang. Bah, bener jero guys. Dan sakitu pangarsana. Jauh bener jeung kalau abi ge bingung kita rek naros teh soalna pengalamanana dina bahasana cara ieuna bener asa nyerep pisan jauh lah jeung budak ayeuna mah kok mau abi gitunya. Abah kalahiran tahun sabaraha Abah? Kalau saya sih goreng teh kalian 72. Oh, berarti ayeuna sabaraha Abah? Ayeuna teh bade ka 50 bener. Kita paingan atuh nya dina cara bahasana dina naon dari abi mah nya banyak budak-budak maksud budak-budak teh udah kamari sore da teh nyaho lah. Berarti bener Abah pengalaman. Tah, geus nyata nya. Geus nyata lur gitu kan. Ari pangarti mah teu kolot teu budak teu teteh di menak lur gade nya. Sahan nyaho budak murah ge pangarti mah leuwih ti kolot. Ari umur mah teh jadi patokan. Pengalaman nu penting. Bener Eta pisan sih aslina eta pisan aslina asa nyerep pisan. Amin lah gitu. Karasa ku abi Bah. Ayeuna kieu Abah dulu kantos pertama we ti keur alitik gitu. Sakola eta teh kantos di mana sakolanya? Sekolah mungkin mah sekolah di Bandung ya. Di Bandung, SD genep tahun terus SMP terus ka STM Padang. Jadi kaluaran 8 hiji. Nah, di 8 hiji nya kuli lah seperti kuli naon. Nya. Terus segala karam. Nah, gitu pangintanya. Bener guys. Tah ini kantos tapi Mas Andren atau Mas atau kumaha dulu udah pasti dibarengan lah itu keur alit berarti banyak. Eta kantos kapungkur mah lamun urang mah pasaran di memakai ajengan memed lah nya. Ajengan memed di mana Bang? Di pesantren Sukamiskin. Oh, di Sukamiskin. Caket LP. Nah, aku mah gitu. Ari Abah teh da Bandung teh di dieu Cipagalo nya banyak. Cipagalo katelah mah. Mantap. Pasti tararangeun lah ka Abah mah pasti ge nya keterangan teh ku kasayanana ku sejarahna ku pengalamanna meureun nya eta nya banyak. Amin. Alhamdulillah nya urang mah ayeuna mah urang ngobrol teh urang masihan motivasi edukasi meureun nya motivasina nya urang kudu nya tadi teh geuningan banyak urang teh karyamu sejarahmu teh urang teh da mumpung kene aya umur mumpung kene aya waktu nya urang nyieunkeun tepikeun kealusan lah dina urang da umur mah kan tadi ge saha nu terang gitu nya supaya tapi urang lamun neuneun kealusan saeutik oge katonton terus ka manfaatkeun ka amalkeun mudah urang teh mudah-mudahan nya bae jadi amal kasayan dina urang geus aya amin aya kitu tabah.
Nya meureun lajeng ayeuna bah. Tah terus eta dina perkuliahan eta kumaha bah tah? Nah, dina perkuliahan Damal pertama damal kana naon bah? Pertama damal mah karena angkotnya nyupiran angkot yang Jurusan mana bah? Jurusan Cicaheum Cileunyi ya keur dina zaman ongkos 100 perak lah. Oh, setor ge mirah keneh berarti bisa. Eta karasan eta mobil nupun paman. Oh, Nupun paman kapungkur. heeh. Bari urang eta teh encan hayang rumah tangga. Encan. Rumah tangga. Kuliah heula ajeuna nya kanu jadi hayang kolot ngabantu oge istilah mah hayang ngebantu kan jadi adi 2 awewe. Bungsu jeung pangis bungsu carekan. Bener mantap. Lanceuk geus rumah tangga duanana nu hiji di Garut katanya di Kadungora. Nya. Nu hiji di Kuningan. Di Kuningan terus ngalih ke Bandung. Di Bandung eta mah. Nu di Garut terus ayeuna di Majalaya. Tapi kieu bah. Dulu pas pertama bah aktif terjun ya terkena seni budaya eta kumaha lalakonna bah? Kapungkur alhamdulillah karena khususna katitipan yang ku kolot isana ku jadi bapak oke pun aki nu jujur menang nya istilah mah kudu diajar ngamumule seni budaya urang boh dina istilah mah olah kanuragan Nya. Dina obrolan sak usuk sunah Buktikan bener bang. Alhamdulillah guys tuh. Tah orang ngobrol permistisan bang. Pengalaman mistis ya pertama belajar lebihkeun ka ayeuna banyak alhamdulillah gitunya sakedik-kediknya gitunya banyak tiasa nulungkan susuan nulungkan butuh teh nulungkan butuh nulungkan susah teh bah. Kumaha ya abah ya pengalaman ya. Eta Belajar atau kumaha bang? supaya kieu nya ari diajar mah Henteu nya. diajar mah teu. Karena mungkin aya istilah mah titisan ti kolot. Teureunnya Aya teureut karena karasan pun bapak oge pun aki teh sakedikna biasa jajal mingartos. Oh jeung nya tadina meureun aya tapak ti abah jeung sok tadina nulung teh abah jeung gitu. alhamdulillah aya nya alhamdulillah aya wadahna ka abah. Dengan hiji jalanna nya prak geura teangan diri maneh ku maneh. Sancan maneh nya keur buka maneh. Taya kan jero Pisan aslina. Kungsi baluang heula lor. Kungsi baluangna ka mana urang teh ieu cenah. Pangartina kumaha nya tadi dititah nyukur galur teh urang mapai leuweung jeung leuweung gitu lah. Ku sadarna titah camping. Baheula mah camping kemudian mah kawas titira ongko terus kemudian urang nganyang aya bahasa gitulah bener-bener. Tah setiap urang titah kitu teh nya tentu ini teh kalung teh dibakalan cai teh pira. Baheula teh bah Minum heula cai. Rumah cai doang. Kalau jik cenah moal burung loba mikanya anjeun. Alhamdulillah. Pertama anu deket-deket lah ka Gunung Tangkuban Perahu anu semen Kawah Domas. Anu di Lembang. Nya anu Lembang. Tadinya teh anu di luar nalar urang, di luar lobi ka urang. Nya tepang sareng hiji aki-aki nya. Hiji aki-aki. Prak cenah. Da hidup mah lungguh timpu andalemi sopan jeung adab. Prak moal anu nganggan bisi aya ciri nu gublag-gublig jeung huang ka Tamariwang. Tamariwang. Gitulah. Ngan menta we cenah ieu bacakeun we teu kira sahada 3 kali. Alhamdulillah. Tuh guys. Nah gitu nya. Tapi bener tah terus dirinya teh ka mana wae bang nganyang teh selain ti ka Tangkuban Perahu terus Perahu teras ka Ciwidey nya ka Kawah Putih ka Kampung Kabuyutan sampai di Ciwidey di Gunung Patuha. Nya lalakonna gitu. Jadi anu di luar sangkaan urang. Pagi teh jeung aki-aki deui. aya deui. Nya gitu. Mere wejangan ku atikan bahasa Kasunda. Anu disebutna bahasa buhun gitu lurnya. Jadi bahasa buhun. Gitu. Nah, tidinya teh ringkas cerita teras ka Sukabumi nya. Sukabumi daerah mana? Gunung Petir. Ka Gunung Petir. Tidinya teras ka Cianjur ka Gunung Padang. Ya, ka mitos Gunung Padang. Jadi teras tidinya Sumedangna
Garutna Bungbulang. Oh Bungbulang kan itu daerah pakainya kan itunya. Terus ke Pamupungnya gitu nyutruk lah. Sabaraha alami eta teh abah. Eta sekitar wanci teh kadang 3 poe 3 peuting. Bari jeung teu bebakalan. Oh gitu. Nya tadi teh saacana mah ti abah teh cuma urang teh jeung aya we jalanna gitu. Aya jalanna gitu. Alhamdulillah mah kitu nya. Nya tapi tina abah teh eta teh dibarengan jeung usaha atau maksudna teh jadi abah usaha ongko tapi gitu atau dina waktu abah keur nyalse abah itu makpal eta teh sabaraha tahun lah gitu, Bang. Eta teh bari nyalse sebelum teh bari jeung usaha. Oh. Berarti lebih berhenti 2 tahun mah kikituan, Pak. Alhamdulillah jejak kana eta sampai ngalaman yang tuh 40 tahun. Alah, 40 tahun lah gitu ngalaman nepi ka pait peuheur amis asina lah gitu lah. Kehidupan. Jero guys, itu tah segmen spesial ku abi urang kuak urang jeroan ieu pengalaman abah. Tapi ka mana ieu maksudna teh ti mana? Geus tepi ka mana? Tapi bener. Abi lain abi ieu nyabanya abi budak kamari sore kasebutna nya Bang. Tina ucapan abah, tina gerak-gerik abah dina ayeuna bener maksudna teh jero-jero pisan magnunung siloka mencekolot teh amanya. Nya eta teh pikiranan urang keneh nya banyak tapi bener Bang. Tah terus judinya teh tina masalah permistisan yang ngalaman tapi abah ulah-uli kumaha gitu Bang. Oh. Eta mah tangtos nya kapungkur menuju di Pamengpeut namanya. Pamengpeut Garut. Pamengpeut selama 1 tahun. Nya Tahu nya ngobrol lah gitu jeung kolot. Tapi anjeunna teh embung disebut guru. Ngomong sebut guru. Sebutkeun urang mah kolot maneh. Kolot maneh we cenah. Jadi ya merek papagon misalnya papatah ku bahasa. Bahasa jero istilah. Kumaha cenah Bang? Jadi gerak talungtik diri hidap ku hidap. Saencan anjeun nalungtik diri batur. Ngerti keur dari ku budak kamari mah kos abi mah Bang. Jadi dina hartos kieu lamun tapi punten nya upami dina katerangan mah aya cenah nya mangka lamun anjeun geus nyaho ka anjeun tentu anjeun nyaho anu bogakeun. Tah itu emang abot gitu nya. Tapi punten bisi teu sapagodo bisi hapunten sanes ujug geudia sareng takabur agul ku payung buku. Ieu mah ngawangko. Oge aya pengalaman sami nya hayu lah urang dululuran nya kanggo naon urang mah intina mah saluluhur salembur sakaruhun keur naon jadi pacau beregan rek naon jeung kanggo naon lah kaca-kaca kitu lah kitu nya. Tapi bener urang aya hikmahna aya edukasina gitu nya banyak bener tapi urang di balik eta teh lah canak nu saena we gitu nya banyak. Amin. Bener. Jadi di dia ge bingung arek kumaha teh maksudna rek naros teh da geus puguhnya banyak pengalaman abah ku resepna ku bahasa kolot lah kecebetna nya. Bahasa kolot jadi mengandung siloka teh bener ku bangsa abi mah kitu nya banyak. Tah ngalaman ngaprek kieu duwikeun ka meureunnan aktif di seni budayana terus meureunannya dina kahirupan urangna. Tapi kumaha ye aya meureun pikalaman pika sedihna kumaha ye dina secara etana pika sedih mah waktu 85 nya 85 kuring selama ngajalajah ke Pelabuhan Ratu. Pelabuhan Ratu. Nah, di sana mah dina acara camping oge nya lur. Camping oge. Nah. Dina beuting anu kadua teh aya hiji bejanya kana rasa. Narasa. Perak anjeun gancang gerapina ka tonggo. Gerapina tuh babaturan bejaan gitu. Teu aya naon ieu teh cenah. Tah, nya si kuring teh ngabejaan udah pindah. Aya naon mah aya naon cenah kitu nya. Oh pindah. Ayolah. Ya. Pindah ka luhur. Ka luhur ka pasir. Nah. Jing di hiji imah saung disuguhan coin teh sateko ieu nya. Sareng kulub jagong semanu di kampung lah kulub kuy nu karitu nya. Urang ngobrol sana jeung kolot. Nah, eta di teh aya nu jeung aki-aki. Aya deui nya. Nu gaduh. Imah eta teh. Nah. Kese gedeung tinggal ya cenah aja kalau Bang. Nah, subhanallah ya bangsa nya. Ditinggal teh kan Allah eta cai. Nu tadi urang teh sare. Si tangga kalapat ka ulum ku omah. Alah, coba lamun nu pikir urang di dinya tah eta
berarti di dieu nya Allah teh geus mari pitulung ka urang ku sareatna kayak eta. Geus aya geus mere ieu na ilapan mung sana teh mah. Nah sancana datang kena rasa heula teh ieu jadi keanehan. Di luar nalar jeung logika urang. Nah, pangita sakitu eta nya pari lalakon. Bener. Nah, lalakon eta. Ngeri. Tah ti dinya teh nya tos ring cerita beres pulang teh. Puasa nanya lempang 182 kilo di Pelabuhan Ratu nepi ka stasiun kereta api Sukabumi. Oh nya aya di kota. Tah abi gadinya. Di teh lur aya kahengan deui. Di leuweung karetnya sama honi teh. Ayeuna mah di Armednya. Nah, di leuweung teh dipegat lah orai sanca. Pegat atau jual aya orai. Ngahalangan tah aya geureun kenal rasa tong dipaehan euy da eta mah geus paeh sakitu nya. Jadi sirahna geus kageleng ku truk. Man anger urang marewas mah nya. Urang marewas. Kumaha cara urang mah bismillah we nya. Widi lah kana bogana mah kata. Nya dicokot gitu. Cokot di kantongan lah ku babaturan teh. Ya di kantongan cenah. Lempang we terus. Tah di leung eta teh air megroan. Nya. Kadar ieu kamaran yang bade kamaran ka dieu nyimpang heula. Nya. Ringkes cerita teh di subuhan we. Liwat ku ake kita teh jeung asin sambal. Bisa duyogikeun. Nah, tangis kitu teh nya cerita mah tuang nganuhunkeun. Ci cenah ge sakedeung deui bakal aya truk anu warna koneng. Narik ka apa sana ka Bandung. Nah gitu. Oke, cenah nya bakal ngliwat. Di kampura tuh bisa ngokosan naon di mah doa ngiring ku doa cenanya. Ringkas cerita ini tuh lah tim eta teh ka jalan. Eta mah ngalieu hayang ngalieu kitu nya ka tukang direret eta aki-aki jeung imah eta teh aya Jual eueuh. Sawatara ti dinya bener eta truk ngalieu dipegang. Salapan urang eta teh. Abah teh. Ya salapan urang. Jual kebenaran dia ke mana cenah teh? Ka mana ke Kircon. Ngiring we sebenarnya ke Kircon. Eureun Kircon teh. Ti Kircon teh lempang ya ka lemur gitu tah gitu masalah. Eta kahengan alakon suka duka mah kitu lah. Alhamdulillah katanya. Mantap jadi di dia sebagai pendengar gitunya Pak pengalaman Abah asa reus teh ku resep pengalaman Abah ku nya benernya. Nah eta alah nuhun pisan wae atas berbagi aya ilmuna aya petikanna jeung abi. Tadinya Abah maksudna teh Abah ngalaman ieuna terus kumaha ieu pengalaman dina urangna dina kahirupan contohna teh. Pernah kejadian kumaha ieu tentang ka perorangan atau maksudna aya nu nulung teh Abah anu modekeun nuju aya nu kapentes atau aya nu sakit atau nu kumaha ieu. Nah, kumaha ieu pengalaman cerita eta lalakon pertamana gitu nya keur aya di Curug Beureum Malabar Sukabumi di kontrak teh camping oge eta teh. Nya. Nah, sawatara teh ditinggalkeun nya ditinggalkeun daguan cenah ka Lasuluh. Lasuluh lah jeung babaturan. Datang ka dinya teh. Nu tadi teh teu adab jam meureun babaturan nya kieu di dinya. Terus Nah, bareng sasi larangan teh. Larangan teh alat vitalna teh nya. Terus anu hiji bareng oge cenah pipina siga nu aya nu nyabok lah cenah nginum cai eta curug eta teu bebeja siga. Nya. Nah, nyari simkuring teh nya teu maros. Nya. Ngagro kana kose. Nu gusi itu kunaon gitu. Nya tanya gitu nya. Nya di dinya teh menekung misalnya. Nya. Menekung tuh minta izin cenah kada boga curug eta. Langsung ngerekes teh bisa-bisa. Curug Beureum eta teh. Nya diminta izin urang minta piubareun. Hampura lamun ieu dulu-dulu teh kiraan kasopanan. Teu make adab gitu nya. Prak cenah ridho keur anjeun mah. Anjeun mah sopan cenah. Nyokot teh cai sabeunang-beunang nyokot cai nantina daun teh ditiruk gitu. Ditiruk diinumkeun terus balurkeun alhamdulillah teh. Cager teu kira teh Al-Fatihah jeung kuku nya dipiwarang gitu. Alhamdulillah tuh pengalaman tah saurna mah Abah teh di rumahna cenah ge engke urang abi
abi gitu pribadi bade ka abah ka ditu ka bumina urang tingali saurna abah teh seueur barang-barang teh tah. Wah seueur mah seueur. Kan sebagian aya. Ya. Tah pertama kenging barang-barang ka ditu bah. Pertama gaduh naon bah? Pertama gaduh teh nyaeta mun batunya. Batu eta disebut teh mun ku ayeuna nya batu eta teh mustika kalapa. Mustika kalapa teh aya 2 gitu. Jadi mau urang mah enak mah jalu jembikan. Nah gitu. Jadi eta mah katitipan. Katitipan eta hasil tetap hasil tina jarah tadi. Nya. Waktu jarah eta teh di ka mana bah? Gunung Padang. Nah, di Gunung Padang Cianjur. Cianjur Sukabumi lah, perbatasan tengah-tengahnya. Nah, eta di pasien eta kunaon abdi naros misalnya. Nah, urang teh da make dibeli nu kieu gitu. Sebab mungkinnya di dia nu tadi teh di luar nalar, di luar logika urang. Nya. Mungkin urang dipercaya gitu. Nya geus aya hakna. Si padahal mah tujuan mah salah sekali nya. Nya. Urang teh hayang nyawa tempat eta jadilah saur. Mun dieu mah meureun mere oleh-oleh mah. Nah, jadi paninggalan leluhur nya. Tapi masih aya barangna di abah. Alhamdulillah. Tah terus nu kadua naon bah? Tanu kedua mah nya eta aya keris kembaran. Keris kembaran teh kembar atau kumaha bah? Keris teh hiji tapi cagar 2. Mantap. Jarang tah nu gaduh. Nah, eta ge sami. Lalakonna hasil tina jarahnya eta aya masihan oge. Di mana bah? Nah, eta nu disebut di Garut teh. Di Garut. Mantap. Tah tidinya ka mana deui bah kenging deui teh? Tah tidinya teras ka Kawah Putih. Ciwidey di Gunung Patuha teh. Ini kujangnya. Nya. Simkuring eta ada pembahasan teh nyebatkeun ieu naon-naon anu penting oh ieu teh dina pusaka Kasundaan kitu nya. Nya. Yang ngaranna pusaka gitu nya. Da tarina oge teu menta jeung teu hoyong. Jeung urang mah teu mami gusti lah, mau gusti nya urang mami karesep kitu nya banyak. Bener. Tah itu totalna sabiji bah barang detik pertama abah ibaratna manganyang, ibaratna mah silaturahmi ka ditu ka di totalna Eta teh upami tina barangnya sadayana keris nya terus bedog. Bedog Ciomasnya, bedog Ciomas anu selatan emas teh wah. Nya. Nya anu eta bener aya sejarahna bener. Ya, terus anu tadi kujang terus batu ali. Betul. Sadas kai we nya, kai anu teh Cipatujah. Ka bawah sanes Bang? Sanes jadi kai naon eta teh? Kai bungur. Oh. Kai bungur eta tuh nya disebutna ieu bareun kanggo ceplot mah keur batuk di geuman cukup ku doa sahadat ge cenah asa sih yakin gitu ya aku yakin lah aku yakin jadi aku yakin lah gitu urang mantap abah tah guys alhamdulillah meureunna tatras kieu we bae nama meureunnannya urang lamun di eukeun mangan pada ieu ge sakieu ge terus jero nya banyak urang teh berbagi pengalaman ieu masihan ieu na abah motivasina sareng edukasina ieu kang barudak gitu atau kanu penonton gitu bah nya kecap saur sepuh ya oge tetep urang mah sing mikanya kana hiji kana bahasa urang oge luluhur karuhun lembur lemah cai urang sok sanajan di zaman ayeuna jeung nu ngajamanan milenial global jeung modernisasi tong kabawa kono kituna nya justru urang kudu ngampaatkeun jeung kabeneranna nya banyak idina mah tetep urang sing bisa ngajaga tata krama ku bahasa tah eta da bahasa mah teu meuli nya banyak kadang ayeuna jelema emang cenah bahasa mah teu meuli tapi manehna hese ngucapkeunana teh hese eta kitu benar tah urang kudu diajarnya banyak teh ayeuna ke abi segmen ke abi bade ka abah bade ningalian benernya banyak siap bade di review barang-barang nih jadi ayeuna mah carita heula da mana da ku ngadadak teh banyak tadi ngadadak lah ku abing ke di review sejarah-sejarahna abah teh bener tina acukna ge tingali guys ludeung teh bener tina bener lah alhamdulillah ku seni budaya urang kudu ulah nyampaikan ka seni budaya urang dicokot ku negara batur lah kitu nya banyak urang kudu ninjolkeun tapi bener alhamdulillah dina ieu mudah-mudahan urangnya banyak silih doakeun
mudah-mudahan di obrolan ieu aya manfaatna, Amin. aya motivasina, edukasina urang yang sadayana da meureunna heula. Alhamdulillah sakieu ge ba lamun dibudalkeun mah teu bang moal aya penasarannya banyak. Oke urang ieu deui alhamdulillah. Bener lakon Abah meureunna tos nerap lah di abi pengalaman Abah bener asa bener gitunya banyak kula lakon Abah teh. Tapi di balik etanya banyak orang teh sing sehat aya namanya banyak. Amin. Lancar, sehat lahir katut batina, salamet dunia akhiratna, meureun ta urang teh da silih salametkeun silih doakeun meureun kitu. Orangnya moga-moga intinya sing jadi inovasi, motivasi urang khususna ka para nonoman, ka budak orang tong inggis tong rempeng saumpama orang bisa ngajaga diri. Oke, orang turut tumut karena ajaran kolot teh. Aing pendidikan kan bisa dibeli pangintennya. Tak kitu enjeun urang ayeuna kan mumpung aya keneh indung bapa tah urang teh kudu bener-bener manfaatkeun ka indung bapa teh. Sok taros kan utus raya indung bapana ku sedih tah manehna hayang bisa tah matak urang dina keur ayana kudu kumaha ieu ka indung juga bapa turut tumutna layana urangnya bener Bang. Cek paribasa mah kaduhung mah tarati heula anu paheulana mah cenah nuntun domanya banyak kaduhung teh hareup kaduhung eta mah jelas itu jelas nya tetep ieu mah tetep muga-muga nya tontonan ieu sing jadi inovasi motivasi keur ngahudangkeun urang kana kayakinan tetep di dieu urang ngaji diri nu hese mah daripada ngaji kitu mah aya guruna tapi ngaji diri mah aya guru nya tadi berdasarkan pengalaman aja urang yakin hiji kana kawasa jeung tuntunan indung bapa luluh urang mah intina bener mata ulah cek paripos jati kasilih kujunti source kunaon jadi urang poho kalau mah cai sorangan poho kalau ngurus sorangan poho kana adat budaya seni sorangan keun aya masalah agama mah eta mah da kudu diajar agama mah da pakeun lain diomongan gitu kan jadi eta mah saukur kolot mah nya beja dibejakeun deui tapi urang mah ngabejakeun diri urang anu boga urang kuti kahlaku nya tadi genep kan jadi hiji contohna tekad ucap lampah akal budi pekerti aya di anjeun hade goreng ku anjeun goreng keur anjeun hade keur anjeun alhamdulillah sebab nu tadi pamarentah moal nyiksa negara moal ngahukum dia tilaku lampah salira pangiran punten ka para nonoman ka sadayana nya khusus pun sanes kumaha nya ieu mah pengalaman sanes miwuruk sanes masian wajangan ieu mah tadina ge ngawang bari ngopi mugi-mugi janten ieu teh nya tontonan sing jadi tuntunan canak anu saena nya beca nu awan upami teh sapagodos nya hapunten terus hapunten meureun bila aya ucapan urangnya banyak da urang masaki aya nya banyak beli ngaluluhuran ka para urang kinohong para eta hapunten sateuasananya sanes ngaliliwih henteu kan sebab jami mah masing-masing mawa lalakon sorangan pengalaman guys pengalaman sorangan nu tadi disebutnya laek napak tilas nyucuk galur teh karuhun teh nu karuhan ayana jeung kieu bah tina pengalaman kadituna teh urang bisa jadi kabijaksanaan teh Bang alhamdulillah mugi nya meureun sakitu guys ti abi kada hilapnya banyak like comment share saran subscribe siap channel abi Pajar Gasolin meureunna hatur nuhun ya dina waktosna banyak sing sami bade ngareview ka Abah ka ditu jalan-jalan bade di review barang-barangna sareng sejarah-sejarahna pokona mah ke antosan lah segmen berikutnya jeung Abah soalnya basnya banyak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.